kami teh meningin atau healing setitik tapi di kota Bandung gitu terus jauh-jauh di mananya. Cenah cek orang sari jadi teh anu merenya di sari jadi teh cenah aya kafe anu di luhurna teh rooftopna bisa ningali Bandung 360 derajat. Barang pas tepi ka luhur teh alah sia bener-bener sagala katingali ya bener-bener sudut kota Bandung katingali kabeh. Ikut di lantai 2 na teh ya tempat kedaharan siga di goa-goa ayunan ieu kieu bener-bener estetik sejuk ya mah tanpa AC bener-bener ieu mah asli Bandung udara oge. Barang ditingali teh alah si manuna teh hargana geuning marura badak mah di 30 ribuan aja. Alah tuh harga sakitu mah bener-bener mah jeuh ke tempat anu ngeunaheun siga kieu. Ijik bal 50 juta kali barudak ya cemang ngonyang-ngonyang atuh. Wah bener-bener teh nyangka kayak mah tempat ngeunaheun terus si kadaharan teh bener-bener niat teu asa kitu. Deui sijikeun batur milikna malah si aing mah bener-bener menggoyangkan lidah si kami mah bener-bener ngeunah kok kebebelah ka atas kami oge. Jadi akhirnya doa-doa temen ngenanya pisan. Urusan di corona mah tinggal isi aja pakai aneka minuman dari mereka